Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid Bapak kelas genep? Alhamdulillah ya, aidara ramang ya. Mogia ya, mudah-mudahan orang dibasihan kesehatan sareng kesabaran ya. Jadi dugi ka ayeuna orang cantiasa lebet ya, cantiasa lebet ka sakola atau belajar langsung. Ayeuna orang masih diajarna daring atau PJJ ya. Ayeuna orang teraskeun materina nu kamari ya. Aya minggu nu kamari mah orang ngabahas masalah globalisasi ya. Nah, ayeuna orang lanjutkeun kana bagian C dina LKS di halaman 8 ya, halaman 9 ya. Jadi sanggeus orang ngaregepkeun pedaran masalah globalisasi ya, ayeuna orang lebet kana bahasa, kesenian jeung kehidupan Sunda ya. Jadi bahasa itu bahasa, kesenian dan kehidupan orang Sunda. Nah, ya. Tolong dibuka buku LKS-nya ya. Nah, jadi ku ayana kemekaran teknologi ya, internet nu ngarambah nepi ka teuwis wiring tetela mawa pengaruh ku kalintang HD pikeun kehidupan bahasa Sunda. Sanajan teknologi ya, perhatikan datang nanti bangsa deungeun tapi lain hatina mareuman kemekaran bahasa Sunda ya. Jadi adanya perkembangan teknologi internet ya, yang itu yang merambah sampai ke pelosok ya, itu membawa pengaruh ke kehidupan bahasa Sunda ya. Nah, walaupun internetnya datangna ya, sanajan internet eta teknologi datangna ti bangsa deungeun atau bangsa lain, tetap ya budaya orang ya ulah ditinggalkeun ya. Nah, perkara ieu teh bisa ditingali dina jejaring sosial, contohna Facebook ya, terus Instagram, Twitter jeung sajabana ya. Nah, di antara eta teh ya ayeuna mah teu nah, ku bahasa Sunda teh tur bisa enon ya, anu ya di salah saja tadi ya Facebook eta teh. Jadi asa teu tara asa-asa deui nya urang ngawangkong teh ku bahasa Sunda tur bisa kabaca ku balarea ya. Jadi sabab ayeuna teknologi, jadi kita tuh sekarang udah nggak asa-asa ya dengan berbicara bahasa daerah. Ya. Nah, lebah dieu bisa dicindekan yen naon rupa anu jolna ti deungeun teh henteu salawasna goreng, malah nu hade oge kacida reana kalintang gitu, kilang gitu, kalintang gumantang kana kumaha carana urang ngamanfaatkeun pikeun kahadean ya. Ya. Nah, terus dina poe bahasa indung ya, dari bahasa daerah indung bahasa ibu dipepeling saban 2 hiji Februari tangtu bakal leuwih
haneuten ku ayana netral yen bahasa Indung teh hirup keneh. Maksud bahasa Indung di dieu teh jadi bahasa lokal atau bahasa daerah. Nah, jadi bahasa Indung ieu teh tos diseukeutna sawangan ku UNESCO teh anu antukna netepkeun. Jadi ditetapkan ya tanggal 21 Februari teh jadi poe bahasa Indung internasional, lain nasional deui, internasional ya. Nah, bisa kalian baca ya selanjutnya sampai sini. Nah, ya. Nah, jadi pas diperingatkan poe bahasa Indonesia internasional, eta apa itu diayakeun festival drama bahasa Sunda ya atau disingkatna teh FDBS. Nah eta nu ngayakeunna teh teater Kiwari. Nah pas acara eta teh ku panitia teh kacatet aya 48 grup teater rumaja nu miluan dina eta festival ya. Sajabana ti FDBS pelajar anu digelar ti tanggal 7 nepi ka 27 Februari katukang di Gendung Kesenian Rumentang Siang. Oge maneh dipidangkeun rumpaning kesenian Sunda. Kayaning tradisional sandiwara Sunda longser jeung liana ya. Jadi pas acara FDBS di dieu teh jadi lain tanggal 21 Februari hungkul ya. Jadi pati tanggal 7 Februari di Gedung Kesenian Rumentang Sing ieu teh ternyata aya rupa-rupa acara ya, contohna kesenian Sunda. Kesenian Sunda macam-macam ya, aya main angklung meureun ya. Nah, terus aya tari tradisional ya, tari tradisional itu yang berarti tari jaipongan ya. Nah, tari merak negara itu ya. Terus aya sandiwara Sunda. Aya longser ya. Nah, kuluwi hirupna bahasa Sunda boh di dunia maya atau di dunia kehidupan sapoe dipihareup mawa pengaruh hade pikeun masyarakat. Nah ya, jadi budaya Sunda di dieu teh tetap kajaga ya, tetap kajaga pikeun ngawangun kehidupan urang nu silih asah, silih asih, silih asuh. Nah eta simboyan Jawa Barat ya, silih asah, silih asih, silih asuh ya. Taya. Nah, tugasna nyaeta pancen mandiri ya, pancen mandiri halaman 10 dugi ka halaman 11 di nomor hiji dugi ka nomor 10 ya. Eta cekap ti Bapak materi ayeuna, mudah-mudahan tiasa paham ya. Cekap ti Bapak, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.